Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun tayak karingna. Tuku naranggao sejempa matuk nangeluh, ngapak mega bari bernak tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gadang jempar tentang daya bandinganana. Tipik kagimir kaserap kusasama, taya karempan kasihan leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji, rukun sakabehna hirup sauyunna. Tarapa hiri-hiri, silih teu Inggris bela pati. Manuk dadali gaduh silo kasinan pria, kersuk mana bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali, manuk panggagahna, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji, rukun sakabehna. Panggagahna, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji, rukun sakabehna. Hatur nuhun. Sampurasun. Tara teh situ Cileunca. Pagerna pager angsana. Cakep. Wilujeng tepang sadayana di pagelaran Rukmasara Sukmarasa. Beuh, wilujeng tepang sadaya ka para wargi sata acan di kawitan hayatu urang wawanahan heula Kang. Beuh, leres pisan. Panginten ti abi heula teh nya tepangkeun wastapun Muhammad Erfandi Rahmat. Nenehna Anoy direrencangan ku Wastapun talita arila nenehna Tacil, abdi salaku MC bade ngarencangan para wargi sadaya dina saruntuyan acara kapayun sareng Akang ganteng ieu. Alah, jadi meni isin gitu ya dipuji ku si teteh. Tapi sata acana bade tumaros heula atuh teteh. Nanos naon atuh Kang? Ini gede perbedaan. Naon gedenya bedana Cileuh sareng panonton nu nyakseni. Alah, teu terang naon kitu. Tidak terang. Jadi bedana teh pami Cileuh mah gede dekat di mata, nanging jauh di hati. Nah, pami panonton nyakseni mah gitu ya, jauh di mata, nanging dekat di hati. Alah, si Akang teh meuni bisaan. Ari maksudna jauh di mata teh kumaha? Tah, jadi kan ayeuna teh acara lustrumnya. Maksudna jauh di mata teh maksudna acarana teh dilaksanakeun dina device atau HP masing-masing atau mani sewang-sewangan. Leres pisan. Kela ari lusrum teh naon kitu Kang? Nah, lustrum teh nyaeta runtuyan acara anu dilaksanakeun 5 tahun sakali dina raraga Miyeng Dies LSS ITB. Oh, ari ayeuna teh lustrum ka sabaraha? Ayeuna teh nuju lustrum ka 10. Janten LSS teh ayeuna
tos nincak 50 tahun gitu nya, tos jadi organisasi nu ngandek ngamumule kesenian Sunda di Institut Teknologi Bandung. Beh, atuh 50 tahun mah hartina teh lustrum emas gitunya. Beh, leres pisan. Tah, ayeuna dina acara lustrum teh aya naon wae teh Tacil? Dina lustrum tahun 2021 ieu gumula rupa-rupa kagiatan. Dimimitian ku sababaraha pre-event, di antawisna live Instagram sareng virtualan. Dilajengkeun ka acara utama. Nah, nanging acara utama teh naon teh Tacil? Nah, kieu Kang, acara utama teh nyaita dies anu mangrupa temukangan alumni LSS, aya donasi, sareng acara puncakna teh ayeuna nyaeta pagelaran Rukmasara Sukma Rasa. Oh bener, pagelaran Rukma Rasa Sukma. Aduh, Ih, ari Akang simbentes atuh sebatkeunna teh. Ieu teh namina tos sae Rukmasara Sukma Rasa. oh bener leres. Pagelaran Rukmasara Sukma Rasa. Nanging eta teh naon hartosna teh? Nah, Rukmasara teh hartina emas. Sukma Rasa teh hartina nyiptakeun kesan anu ngancik dina hate. Janten Rukmasara Sukma Rasa teh hartina nyiptakeun kesan anu ngancik dina hate. Janten tiasa ngaronjatkeun kasenian Sunda, janten kasenian anu emas, kesenian pinunjul di Indonesia. Alah meni sae pisan gitu namina teh. Nanging hese disebatkeunna teh Tacil. Tah, supados gampil, Rukmasara Sukma Rasa teh tiasa disingget Kang, janten rusuk. Ah, bener. Jadi pagelaran rusuk. Leres. Nanya acara lustrum teh moal tiasa berjalan, upami teu aya dukungan sareng sponsor Kang. Bener teh Tacil. Janten sponsor nate nyaeta aya ti BRI, Cicil, aya Galumpat, sareng toko alat tulis dan percetakan Horizon. Selain eta kitunya aya oge media partner sapartos Radio Unpad, Boulevard ITB, 8EH, Event Banget, Event Bandung, ITB Receh, Teman Acara ID, Pasundan Radio, sareng nu terakhir ti ITB Hits. Beh, leres pisan. Nah, salian ti eta, dina raraga ngaronjatkeun kasenian Sunda, lustrum oge ngayakeun donasi, pikeun ngarojong kiprah seniman Sunda. Bah, leres pisan gitu nya. Jadi ayeuna lustrum teh nuju ngayakeun donasi kanggo Saung Angklung Ujo nya teh Tacil. Leres, tapi Kang, saung angklung ujo teh naon gitu? Nah, janten Saung Angklung Ujo teh mangrupakeun salah sahiji tempat pelestarian budaya Sunda di Kota Bandung. Anu fokusna kanu pengembangan alat musik angklung. Saung Angklung Ujo teh ieu tos aya di tahun 1966 ku Ujo Ngalagana nu biasa disebut Mang Ujo. Oh, sae pisan geuning nya. Tapi emana saung angklung ujo teh kunaon gitu Kang? Nah, janten kan teh nuju pandemi COVID-19 nya seueur kitu nu terpengaruh utamina kanu bidang pariwisata oge, termasuk ka saung angklung ujo ieu. Nah, kumargi saung angklung ujo teh nuturkeun arahan kitu nya ti pamarintah nyata kudu netap segala aktivitas ti Maret 2020. Jadi seueur pisan kira aktivitas nu teu tiasa dilaksanakeun ku saung angklung ijo. Ku kituna saung angklung ujo teh ayeuna rada kirang stabil teh Tacil. Oh, gitu. Upami bade donasi ka mana Kang? Nah, pami bade donasi teh bisa ngaliwatan link bit.ly/donasi lustrum LSS. D-na gede, L-na gede, LSS-na gede. Atanapi tiasa oge nge-scan QR code anu aya di layar ieu. Kanggo info lengkapna oge tiasa langsung ditingali dina Instagram lustrum @lustrumxlssitb. Sareng Instagram LSS nyaeta @lss_itb. Tah leres. Supados langkung jentre ngeunaan kagiatan lustrum ieu, hayu atuh urang titenan sambutan ti pupuhu LSS ITB 2020 sareng pupuhu lustrumna. Beh, mangga langsung aja gitu kanggo Kang Miju sareng Kang Bimo di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para wargi, alumni, sareng masyarakat anu dipihormat ku simkuring. Puji sareng syukur orang haturkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngahaturkeun nikmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa ngariung dina kesempatan ieu. Para hadirin sareng para wargi, di 15 April 1970 hiji, LSS tos aya di kampus Institut Teknologi Bandung. Tos salami 50 tahun, LSS janten wadah minat sareng bakat mahasiswa kangge ngamumule budaya Sunda. Simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka Akang, Teteh, rencangan abdi sareng ai-ai anu tos ngedamel tali duduluran di LSS dugi ka ayeuna. Salaku wargi anu bubina aya di Jawa Barat, urang salaku masyarakat ulah dugi ka hilap ka budaya Sunda. Contoh anu paling cekatna nyaeta bahasa Sunda. Bahasa Sunda tiasa urang pependak di mana-mana. Bahasa Sunda biasa diangge di bumi wargi nyalira atanapi ka rencangan sebaya. Di zaman anu tos modern ayeuna, seueur budaya luar anu tos kakuping ku urang kusabab ayana perkembangan teknologi.
Dina perayaan lustrum emas atanapi lustrum ke-10, LSS ITB bade mintonkeun pagelaran anu mangrupikeun kolaborasi teknologi sareng budaya anu tiasa janten bentuk kontribusi urang sadaya kangge ngamumule budaya Sunda. Sadaya kegiatan ieu dumasar karena semboyan urang sadaya nyaeta LSS hirup ku kasenian badaku duduluran. Cekap ti simkuring hapunten bilih aya kalepatan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wastapun Bimo Bimarjuna, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, di Kimia 2018 nu diamanahan janten Pupuh Lustrum LSS ITB anu ka-10. Puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu masihan nikmat ka urang sadaya dugi katiasa sumping dina acara lustrum ieu nyaeta dina raraga mieling LSS anu ka-50 tahun. Dina acara lustrum ieu simkuring haturkeun nuhun ka para hadirin sareng sadaya tamu uleman anu tos sumping kana acara lustrum ieu. Teu hilap oge ka sadaya saderek panitia anu atos ngabantosan dina acara ieu. Di era pandemi ieu teu ngajadikeun arurang berhenti kad berkarya, ngenalkeun budaya Sunda sareng seni Sunda. Sakitu wae pangbagea ti simkuring mugi aya mangfaatna. Hapunten bilih aya salah kecap anu teu merenah dina hate para hadirin sareng tamu uleman. Tina perhatian simkuring ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Kang Bimo sareng Kang Miju anu tos masihan sambutan. Salajengna aya info deui. Janten saatos pagelaran ieu bakal aya pembagian door prize anu dilaksanakeun di live Instagram @lustrumxlssitb. Beh, aya door prize na geuning ternyata teh. Eta teh kumaha cara ngiringanna? Ieu Kang, engke bakal aya link feedback form di kolom chat YouTube anu kedah diisian ku para wargi nu nyakseni. Saatos diisian, para wargi bakal menangkeun nomor undian anu bakal diundi di live Instagram saatos pagelaran ieu. Beh, hayu teh kanggo panonton sadayana ngiringan ieu supados tiasa menangkeun door prize-na. Ari linkna teh iraha teh da abi ge hoyong ngiringan kitu nya. Sabar atuh Kang, ayeuna mah bakal aya drama spesial heula pikeun para panonton. Oh, dramanya abdi terang ini mah terang. Terang naon atuh? Abdi terang ieu mah si dramatisnya teh. Kumaha kitu? Tah, jadi pagelaran Rukmasara Sukmarasa nyaritakeun 5 mahasiswa Institut Talenta dan Budaya atau ITB anu miboga watek anu benten-benten bergabung ka hiji grup keur tugas KKN atau kuliah kerja nyata ka salah sahiji desa di Jawa Barat. Desa Rusuk jadi tempat anu dipilih ku grup ieu. Nanging pakuwu kitu nya di desa ieu teh boga watek anu aneh gitu. Disaprak asup ka gapura desa, grup ieu teh cenah mah kitu nya teu tiasa kaluar deui gitu. Nah, di dinya mahasiswa ieu teh dibantuan ku sesepuh desa jajar robahal sareng nu lainna kitu nya supados arena teh tiasa ngaliwatan tantangan-tantangan anu taruhana jiwa. Beuh, tos teu sabar hoyong nonton dramana. Penasaran Pan? Penasaran gini penonton juga panginten. Hayu atuh arang nonton kitnya kumaha sih pagelaran Rukmasara Sukmarasa teh. Tah meureun ku kitu nama Wilujeng nyakseni. Ternyata Mentari telah hadir hari ini. Tapi aku tak menyadarinya. Karena tidur itu merupakan kenikmatan surga yang ada di dunia. Halo guys. Dia tuh emang anak sastra, makanya bahasanya agak tinggi gitu deh. Tapi tenang, gue bantu translate. Intinya dia tuh mau minta maaf karena dia telat bangun, gitu aja. Sekalian gue juga mau minta maaf. Ada yang tahu gak kenapa? Gue menang turnamen, gila gak tuh? Udah paling strategis deh gue. Duh, apaan sih? Jangan senang dulu dong, orang kita belum full tim. Siapa tuh yang belum dateng? Ih, apaan sih? Sorry ya, orang baru dateng gitu ya. It's okay. Oke guys, jadi mumpung kita semua udah full tim, kenalin nih, nama gue Siska, cewek paling cantik dan paling terawat di sini. Nama lengkap dong. Ya deh.
Nama gue Siska Kehel. Emang kenapa sih? Suka-suka gue dong. Udah sesuai namanya deh, Kehel. Dia kan jadi marah-marah gitu. Oke, kenalin. Gue Reja Senda Oktavian, gamers idaman. Wah, mananya. Iya kan, gue kemarin turnamen. Terus gue jadi leadernya. Auto menang lah. Daripada ngomongin games mulu, mendingan nih kenalin cowok paling ganteng di sini. Dia namanya Vicky. Lucu banget kan? Makasih banget nih cantik. Oke, jadi kenalin aja langsung. Nama orang Vicky Naik. Dan pacar orang sekarang itu namanya Dayana Sumbi. Ya, walaupun orang emang paling ganteng di antara dua ini, tapi orang paling setia kok. Idih, setia ke banyak cewek. Tapi setelah KKN itu, Vicky itu jadi setia kan, Vick? Iya, jadi dulu dia playboy, geng. Yo, anak sastra. Lo kalau mau ngomong tuh kenalin dulu dong. Oh, iya. Kenapa gue juga pengen tahu kali lo tuh siapa. Jadi, menurut ibuku, anak itu adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Dan ayahku itu suka olahraga biliar gitu. Lama banget sih dasar anak senja. Udah, gini, orang kenalin aja dia. Dia itu namanya Rizky Biliar. Dia itu sekarang jadi sad boy, guys. Karena tinggal nikah. Nggak ditinggal nikah. Dia tuh ya sad boy karena diselingkuhin. Tapi tenang guys, dia udah jadi happy boy karena udah nembak ini nih. Oh iya, aku belum kenalin dia ya. Jadi, dia adalah kekasihku. Dia adalah manusia dengan sedikit kata dan manusia yang jarang berdialektika. Nama dia adalah An. Idih, sejoli nih ya. Yang satu suka ngomong, yang satu gak suka ngomong. Emang deh kalian cocok banget. Anyways, Iya, itu kan yang pakaian gue yang jelek banget, jangan Enggak dikasih lihat sih. dong tapi gue jadi pengen cerita deh. Apa yang terjadi sama kita berlima waktu KKN. Semua tuh berawal dari sini nih. Mulai jeblok ini. Terus jangan lo nyerita deh. Mending si N aja pahlawan kita, iya gak? suka-suka gue dong, orang channel YouTube gue. Tapi setuju sih, soalnya En tuh yang paling ngerasain semuanya gitu loh. Iya gak sih? Bener banget. Ya. Cerita dong, En. Harus aku banget nih. Iya. Ya udah deh. Jadi ini adalah nilai ulangan PKN kita yang di bawah rata-rata. Jadi kita berlima harus ke desa Rusuk untuk ngelaksanain KKN. Terus Bagaikan awan yang mengalir di atas langit dan jauh nun di sana. Bolehkan Neng menunjukkan jalan pada kita, jalan menuju desa Rusuk. Neng, boleh nggak anterin AA ke desa Rusuk? Gusti. Kabur. Tunggu. Mana ya? Bawain. Banget sih. Berat banget. guys, tunggu. Madep sini semua. Madep sini. Oke. Jadi, gue gak mau ya kalau misalnya nanti rumah yang bakal kita tinggalin itu jelek, itu gubuk, which is not hygiene. Jadi, itu bakal ngerusak perawatan kulit gue. Gak mau. Tenang. Kan di sini udah ada Eja. Kalian gak usah khawatir. Kita kan bakal nginep di rumah Pak Panji. Tenang aja. Dengan segala hormat ya, di mana rumah yang kau maksud itu ya? Dengan segala maaf, strateginya sih belum ada. Tapi gue udah ada strategi cadangan. Tuh ada kakek. Ini kita tanya yuk. Siapa juga yang bakal nanya?
Yang pasti bukan orang gitu ya. Tentu bukan. Udah. Gua udah ada strateginya. Gini. Ih, strategi apaan lagi nih? Udah Jelas. An, Oh. ayo dong ikut An. Tua gak kau pimpa layum gam breng. Iya, buruan. Buru. Ah. Kek. Aki geus apa? Incu rek naon datang ka dieu. Hayu urang tuturkeun Aki. Hayu. Ini apaan sih? Ini berarti kita akan diantar ke tempat persinggahan kita. Koper gue ya? Iya, gue bawain. Wah, Billy, lo udah janji tahu langsung ke tempat. Ini lagi ngapain? Jelas banget. Ah, Baru juga nyampe desa gitu ya. Disuruh kayak gini lagi nggak jelas banget desa. Iji, nemu mangsa barin nih. Males banget. Nih, mangsa apaan nggak? Jangan di desa ini ada harimaunya ya. Ada harimaunya. Miau, yang gitu. Gue kan apa? Udah takut gue. Ah, Kalian nggak jelas banget sih ya. Tuh kan, gebetan baru orang jadi hilang. apa dong? Lo tuh udah punya cewek, masih aja tuh ganjen. Namanya juga cowok. Lagian juga cewek orang kan lagi di kota, nggak akan tahu juga. Astagfirullah. Kawanku, hei. Bak telur di ujung tanduk. Hati wanita itu sangatlah rapuh. Mungkin saat ini ia terlihat sabar dengan segala yang kau lakukan. Tapi, ketika kesabarannya sudah hilang, kau akan ditinggalkan dan hatimu akan terpatah-patah. Iya. Lu gak boleh gitu. Lu harus jaga perasaan cewek dong. Tapi tenang. Gue bantuin gimana? Sama aja kalau gitu mah. Woi, ada Aki, kerja. Cu, hayu, apaan makan teh ka rumah papa anji. Hayu, urang tuturkeun Aki hayu ka dieu. Kade gelis. Oh, bentar. Koper gue berat. Apaan sih, Siska? Woi, ini kan. Pak Panji, geus mi HP imah ieu ka Aki. Ieu kuncinanya. Sok pake imah cing apiknya, incu. Sok kalebet. Yuk. Ki, hatur nu. Apaan sih? Ayo masuk. Ja, Sih. lo udah janji tau Ja, rumah yang bakal kita tinggalin tuh bagus. Apa coba nih? Udah mah gak ada selimut, kagak ada bantal yang bagus. Mana bisa gue tidur di tempat kayak gini Ja?
Sorry ya, gue ada turnamen dulu. Dadah. Ih, Eja. Ah. Alah, eta teh sahanya menikah sepi. Au! Ah, bertihan. Mungkin semesta telah menakdirkan bunga-bunga itu tertanam di sana. Dan Tuhan telah menakdirkan duri tertancap di jarinya. Andai saja ia duduk di sini bersamaku, mungkin bukan duri yang tertancap di jarinya, tapi cintaku yang dalam tertancap di hatinya. Step. Anjir. Kok jelek banget sih sinyalnya? Desa apaan sih ini? Musuh. Jangan ke situ, anjir. Halo sayang. Kabar kamu gimana? Aku di sini kangen banget sama kamu, kayak gak ketemu satu hari tuh kayak greget gitu, kayak mau meninggal. Aku juga kangen banget sama Vivi. Jadi di sini itu sekarang aku lagi sama temen aku yang galau itu, tahu nggak sih? Yang waktu dulu aku pernah ceritain ke kamu. Hah? Siapa? Ada, dia yang orang galau gitulah pokoknya. Oh iya, ini aku mau nanya perbedaan kamu sama teh botol apa sih? Tahu nggak sih kamu? Ih, seneng banget digombalin Vivi. Emang apa bedanya? Bedanya tuh kalau teh botol itu apapun makanannya, minumannya teh botol. Tapi kalau kamu, apapun keadaannya, kamu selalu ada di hati aku. Sumpah cringe banget. Apa sih? Nggak tahu. Sayang, kayaknya baterai aku mau habis deh. Bentar ya. Aku matiin dulu deh. Ntar lagi ya. Sungguh kasihan dia. Duh, barang kayak gini tuh banyak banget lagi bakterinya. Duh, mana nggak ada bantal buat dipeluk. Dingin banget. Nyamuknya di mana-mana lagi. Gue mau pulang. Apaan sih, berisik banget. Iya, apaan sih, Ja? Lo tuh ngerti gak sih? Nih ya, kalau misalnya nih barang-barang kayak gini tuh ngerusak kecantikan gue gimana? Terus nanti cowok-cowok yang di luar sana gak ngantri lagi buat gue gimana? Gue jadi perawan tua, Ja. Lo mau tanggung jawab? Iya. Si Vicky kemana? Dia masih teleponan di luar. Iya ya, Vicky mana ya? Selamat malam semesta. Vicky ya? Tidak. Dia sudah selesai dalam bertelepon. Sungguh kasihan aku pada wanita tadi. Dia akan menjadi korban baru dari buaya kota. Hah? Maksudnya dia ngejar cewek yang tadi? Ya udah sih, biarin aja. Udah, biarin aja. Ih, Ja, ayo dong, Ja, cari dulu si Vicky. Apa sih? Ayo, Ja, cari dulu, kalau kenapa-napa gimana, ayo. Ih, lu suka ya Ayo. sama Vicky? Ih, nggak gitu, ayo cari dulu, Ja. Ih, ayo, Ja. Yaudah, iya. Biar. Ntar gue dong. Itu dong. Lu denger sesuatu gak? Oh, dengar. Apa? Apa sih apa? Ih, suara kecapi. Oh iya bener. Iya. Ya, denger kan? Dengar. Seru banget sih. Ada strategi nggak? Ada. Mundur. Gak ada. Besok lagi aja deh. Kita nyari yang bener gak sih? Ah, Kecapi. capek. Ada suara kecapi di balai desa. Tidak bisa malam ini kita mencari Vicky. Lebih baik besok. Besok ya, bener. Lo pada cari yang bener. Iya, besok aja deh. Kemarin sih gue dengar dari bangunan itu tuh.
buka. Gak bisa, ini susah. Coba. Oh. Wah. Budak kota teh datang oge akhirnya kan dia. Si laing teh budak kota teh apaan? Asana teh aya cukang komo mentas. Teu kudu aing neangan si laing. Si laukes datang sorangan. Sini nggak ngerti gue. Ayo atuh orang cari salah. Tadi ya? Real. Aku di mana? Si laing di dia. Ini dia. Kurang tanya heula. Saha di antara orang kota ieu nu bisa ngajak barudakna datang ka desa ieu? Waktu itu kita tahu desa ini namanya Desa Rusuk. Katanya orang-orangnya sejahtera, jauh dari kehidupan luar. Jadi kita inisiatif buat ngamalin ilmu kita di sini. Benar. Rusuk teh Rukmasara Sukmarasa. Desa Rusuk. Desa anu sejahtera kahirupanana. Sagalana sabab ibarat mas. Sagala kekayaan aya dina dirina. Teu kudu neangan anu lain. Seperti di desa ieu. Sagala kekayaan aya di dieu. Teu kudu neangan keluar. Kusabab kitu, si laing nu datang ka dieu nu asup ka desa ieu bakal dijieun poho ka salira. Maksudnya kita gak bisa keluar dari desa ini? Gak bisa keluar gimana? Tenang Neng Gelis. Didi mah mau aku nanaon. Kan kudu numutkeun ritual penyambutan heula. Tinggal nungguan suruh panon poe sambil dipakekeun topeng sigap baturan si laing teh heula. Berarti kita gak bisa kemana-mana dong. Apa tujuan ritual penyambutan itu, Pak? Ritual penyambutan anggota anyar. Sangkan jiwa-jiwa si laing anu datang ke desa ieu teu bisa kabur, teu bisa keluar deui ti desa ieu. Maksudnya kita gak bisa pulang dari sini, Pak? Bisa pulang, maksudnya apaan? Kabur! Topeng tutupan dirina manusia poho salira. Aduh. Topeng anu opatira datang nu kalima geura nasiang. Duluan aja, Bil. Selamat datang di Mr. Cep Kolot. Kepada para peserta, silakan masuk. Baik, jadi kalian semua di sini punya waktu 60 menit untuk memasak. Kenapa kamu ketawa? Mulai dari sekarang. Seluruh peserta akan diuji kekolotannya dalam memasak. Dihadiri oleh Cep-Cep Master, Cep Juna, Cep Renata, dan orang paling amit-amit, Cep Arnold.
Seluruh chef akan menilai makanan siapa yang terbaik dengan cita rasa seadanya dan semampunya. Ini apa? Makanan. Boleh deh. Iya, boleh. Ini pilnya harus saya makan. Tergantung golongan darah. Tinggal lagi ya Ki. Iya dah harun atau para kucing? Iya dah harun atau para kucing? Cing tarik. Tim semua Pak. Ya. Namun, hanya satu peserta yang akan menyandang gelar juara. Maka saksikanlah Mr. Chef Kolot. Iya, ayah masakan buatan Nini. Betul. Permen. Apa ini yang siapa? Iya, mau Aki. Beh, keren pisan geningan drama teh. Padahal nembe sakedik, tapi Kang ngerasa tuh sih di desa anu janten tempat kakak ini teh rada aneh. Tadi sih abdi ngadangu suara kacapi gitu nu matak si Eja jeung Billy kabur asa muhun gitunya rada aneh gitu. Si Eja mapan ngoprek HP wae. Bener. Terus aya oge kitnya si Billy teh jadi budak senja pisan lah pokoknya. Bener, aya si Siska gitu, tapi maneh nama meni siga ambet ka pegung. Muhun. Terus aya oge kitnya tadi teh anu awewe kitnya anu cicing-cicing gitu anu misterius lah pokoknya aduh. Oh, si An, anu cicing wae. Muhun si An gitunya. Terus abdi dia jadi penasaran kitnya. Nah, si Vicky teh menghilang kemana gitu ya. Si Kang Vicky mah tuh udah ngudak-ngudak wae istri, janten gitu baru karena teh. Oh bener, tapi sakedap gitu ya teh Tacil. Kita gini kan, terus aja gini ya link feedbacknya. Langsung aja gitu ya ke para penonton sadaya. Biasa langsung masuk ke bit.ly/feedbackrusuk. F-na gede, R-na gede. Beh, atuh hayu langsung diisian wae linkna supados tiasa menangkan door prize-nya Kang Nuy. Mohon, leres pisan teh Tacil. Tapi bener kitanya acara lustrum ya teh biasa berjalan pamit aya sponsor ngabantosan sapartos di BRI, Cicil, Nayaga Lumpat, sareng toko alat tulis dan percetakan Horizon. Beh, leres pisan. Tapi Kang, buru atuh teraskeun dramana teh tos penasaran ieu. Alah, sakedap atuh ya teh Tacil, sakedap nya teh bakal ada sesuatu dulu gitu ya. Naon atuh Kang? Aya penampilan ya teh di Lises Unpad. Beh, sing leres atuh Kang, janten hoyong ningali gitu. Tidak sabar kan, ku kitu nama. Mangga tuh nya kita tonton penampilan di Lises Unpad.
umat ngagandeng bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut lucu surak seri nyari larak lirik kepan mojang priangan diraksukan kebayang ngan dihancahayana dang dosan sederhana mojang priangan mun disanggu ayu mun disinjang lenjang mun dierot dina mojang diraksukan kebayang nan dihancahayana dang dosan sederhana mojang priangan garelis maranis disinjang lalenjang estu surup mun lempang mojang priangan digigirna euli diharepna sieu ti tukangna lenjang mojang priangan diraksukan kebayang nan dihancahayana dang dosan sederhana mojang Meni saya pisan gitunya penampilan ti Lises Unpad teh Acil. Mohon janten hoyong nonton deui. Ais masih pengen penampilan lagi? Sakedap gitu ya. Eta masih ada penampilan lagi gitu ya, Acil. Beuh atuh ti saha deui Kang? Nah, kan tadi mah nari meureun ya. Ayeuna mah aya nu main kendang gitu. Oh, alat musiknya Kang. Mohon tah sacacana mah tong hilap deui gitu ya. Isian link feedback rusuk ieu gitu. Leres, tong hilap diisian linkna di bit.ly/feedbackrusuk. F-na gede, R-na gede. Tah, ayeuna mah hayu atuh arulang langsung nonton deui nya penampilan saljingna ti Kendangers. Tah, hayu tuh langsung urang nonton wae. Mangga ti Kendangers.
Bah, keren pisan nih mak, idola abdi. Tapi kan tadi teh dramana teu acan rengse, hayu atuh urang lanjut lajengkeun. Bah, bener, sebenarnya abdi oge penasaran sih. Tiasa teu nya maranehna nu boga sifat nu beda-beda mendakan cara kanggo mantuan Vicky. Tah, meureun biar penasarannya terjawab gitu ya para penonton. Langsung aja meureun ku kitu nama Wilujeng Nyakseni. Kamana hiji deui? Ki, bantuin kita dong Ki. Tenang heula, tenang. Anu hiji pasti dikurung dina topeng ku Pak Kubunya. Teu aya nu bisa dilakonan pikeun ngalepaskeun jiwa nu dikurung dina topeng. Salian tinyang harepan saha nu ngadatangkeun. Maksudnya kita harus ngedatangin rumah Pak Panji kek. Teu nyalahan. Pak Panji aya di hiji lemah desa. Diuk dina teas, nangtung dina panceg, nyatur dina buni. Terus kemana? Aki teu bisa nganter dina rara Aki anu jiga kieu. Tapi aya hiji cara anu bisa dilakukeun ku aranjeun. Ya udah apapun kita bakal lakuin Ki. Pak Panji aya di ujung desa. Aranjeun sadaya kudu nuturkeun hiji patunjuk. Patunjukna nyaeta nuturkeun jalma anu make topeng. Tapi unggah sakali lalampahan hiji jalma bakal dibawa kudu make topeng ka balai desa. Engkena di balai desa bakal dipasangkeun topeng jiga babaturan anjeun anu tadi. Kalau kita ditumbalin satu persatu, terus siapa yang nyelamatin kita? Ditumbalin? Tenang. Bakal aya 5 topeng. Hiji topeng anu ngaranna topeng kelana teu kaiket ku nu topeng nu lain. Topeng kelana ieu boga sifat anu leuwih bebas. Cing saha jalma anu ngawasaan kanu ieu topeng boga kawasa pikeun ngabebaskeun topeng nu lain. Lantas, siapa orang pertama yang akan diberi petunjuk Aki? Teang keluar. Bu, Teang. Tidak ada apa-apa di sini. Iya mana? Gak ada. Aduh. Gue takut, gue gak mau jadi tumbal. En, lihat nggak? Mana? Aki. Dia manggil-manggil, ikutin aja yuk. Ayo ikutin. Itu. Mikir kayak. Hati-hati. Sini. Woi, di sana tuh. Ayo. Aki, kok nggak jawab sih? Aki. Ki, kita harus ngapain Ki? Gak dijawab. Terkadang, memang kehidupan ini seperti dalam labirin. Dan kita sedang tersesat di dalamnya. Punten.
Duh, ini yang gue bingung sama orang Indo, bungkuk nggak jelas, rendahan banget lagi. Siska. Ya tining manusia, terlepas di lemah cai, ulah lali kanu pasipatan. Sabab manusia, salila ngadeg di alam dunia, pasti ning nincak kanu taneuh. Ulah salang hartikeun, di luhur memang aya kaendahan, tapi lamun mopohokeun kanu aya di hanapeun mah, sarua jeung maehan maneh. Atur nuhun Aki. Turun Ki. Atur nuhun Aki. Pada akhirnya semesta telah memilihku. Sampura apa ku ieu saha? Aki-aki eta make kasaktian deui. Alus. Badega. Urang teu kudu neangan barudak nu eta deui. Titah kabeh badega nu neangan di balik. Ayeuna talian. Talian haditu. Yo A-Team, selamat datang di channel terkece, tersuper, terkeren, terhits di Indonesia, bro. Oke guys, jadi hari ini channel Ata Petir akan kedatangan tamu dari kota, bro. Halo bro, gimana kabarnya bro? Lagi musim apa di kota bro? Pasti makin modern kan, ya kan? Kenapa nanya kabar? Emang lu gak update internet apa? Lu nggak tahu, di desa ini itu nggak ada internet. Bahkan internet listrik pun ya cuma ada di tempat rahasia. Bentar. Lantas jika ada di tempat rahasia, handphone yang kamu gunakan itu apa? Ya, lu kena prank bro. Ini cuma cermin aja bro. Oke deh. Udah yuk sini kita. Oke bro. Jadi ini hidden games kami. Nih, jangan takut ya, ini bukan prank. Ini isinya adalah alat-alat sihir. Nah, ini gue nemuin di dekat sungai. Pasti ini milik Bidadari Surya nih. Bentar. Itu kan HP bang. Oh bukan, jadi sebenarnya ada manusia yang hebat banget di sihir untuk masuk ke dalam sini. Nih kalau misalnya gue play ini ya, nanti bakal ada idol gue tampil. Nih, bakal tampil nyanyi nih. Lihat. Es lilin mah cece didorong-dorong, dibantun kasuka jadi. Abdi isin denungan samar kaduga, sok inggis mah aduh jadi. Es lilin mah cece buatan Bandung, dicandak mah biningan
paganti abdi isin junjunan dur bararingnu sok inggis mah aduh henteu ngajadi itu saha denungan nununtun munding digantelan geningan ku sapu tangan itu saha denungan ku ginding teuing sing horeng mah aduh gening junjunan es lilin mah cece di kalapaan raos nama geningan kabina-bina abdi alim denungan padu duaan sok sieun mah dibantun kamana-mana kamana mah geningan ngaitkeun kincir kakaler mah kekaler katojo bulan kamana mah dunungan ngaitkeun pikir moal paler geningan daku sabulan Nah, itu. Ya, andai gue jadi orang-orang itu. Memang dalam kehidupan orang-orang selalu berandai menjadi orang yang mereka impikan. Andai saja aku menjadi lelaki itu saat itu. Billy, Iya, kita keluar. Di sana, En. Lihat gak? Gue yakin bakal ditantang sesuatu di sini. Dina dedengean teh lalaki ieu anu kata tukang strategi. Cik ai kitu mah. Abi tantang aranjeun ulin kaulinan ieu. Oke. Ada aturan mainnya. Teu aya sih ngan. Mun misalkan sakali weh abi icil. Aranjeun bebas rekaman lagi. Oke. En. Kenapa gue kalah? Oke, En, lanjut. En, lu harus menang, En. Lu gak boleh kalah. Abi menang deui. Gantian. Yes, Abi menang deui. Oke, En. Lanjut.
Abi menang deui. Gantian aja. Oke, gue udah tahu strateginya. Gue gak boleh kalah. Main coklat mah teu kudu mikir Kasep. Strategi nu pangbenerna lamun misalkan main coklat teh nyaeta ditena jeung nungguan. Kan bae kamalirkeun sagala nu aya di kawinan ieu. Kamalirna cai, hiliwirna angin. Pok rasakeun alam dunia keur mihak kasaha. Sarupaning jeung hirup. Teu bisa orang hayang di pepucuk tangkal wae mah. Sakali-kali tiasa karena dia ngerasakan anu ngaranna eleh. Teu tarima urang ada di dieu. Kumaha geulis? Siap ngadu nasib? Sebenarnya, bermain itu bukan hanya tentang keberuntungan, tapi tentang rasa. Kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak biji congkak yang ada di tangan kita, tapi kita bisa merasakannya. Seberapa penuh tangan kita, dan kapan biji congkak itu akan mendarat. Dan itulah hidup. Selalu banyak rasa. Diuk dina teas, nangtung dina pancek, nyatur dina bunyi. Saya cukup terkesan dengan Anda. Selama ini, Anda tidak pernah berbicara, kecuali jika diperlukan. Tapi, sesuai dengan perkataan Anda sebelumnya, ada rasa di hati terdalam Anda. Tapi sayangnya, rasa itu hanya berisi diri sendiri, benar? Anda hanya ingin pergi dan pulang sendiri, benar? Tidak, Billy. Itu tetap saja sendiri, anakku. Kalian datang ke sini bersamaan. Tapi masing-masing dari kalian memiliki masa lalu, terutama Anda, Cu. Pernahkah Anda merasa kehilangan jati diri? Saya tanya kali ini, apa tujuan Anda datang kemari? Saya datang untuk KKN. Lalu apa yang sudah Anda lakukan sebagai bukti dari pengabdian masyarakat itu? Kembalilah anakku, kembali pada yang sejati. Lihat siapa diri Anda sebenarnya. Biar saya ceritakan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki tujuan hidup. Mereka hanya terjebak dalam dunia pujian atau kritikan. Mereka tidak ingat bahwa mereka punya kaki untuk melangkah, tangan untuk mengenggam, dan hati untuk memilih. Tapi, bukankah kami datang ke sini hanya karena salah memilih tempat? Takdir kalian terjebak di sini memang benar. Tapi kalian juga bisa memilih kelanjutan dari takdir itu. Itulah alasan Aki memberi kalian bantuan. Karena kami tahu kalian semua bisa membantu warga-warga di sini. Saya akan membebaskan mereka. Saya tidak ingin kehilangan semuanya. Tapi sayangnya Anda belum mendapatkan topeng itu. Saya benci diberi takdir untuk melakukan ini. Tapi Anda harus merebut topeng itu dari tangan saya. Setelah saya berbalik, saya tidak akan terkendali. Anda harus melawan saya untuk menang. Saatnya hijrah bro ke Head and Flower. Cut. Head and floor. Okay? Head and floor. Oke. Yuk, siap yuk. Siap semua. Oke, sekali lagi yuk. Action. Saatnya hijrah bro ke Head and Flower. Cut. No. Baca dulu. Tadi Ain bukan ngomong itu. Floor. Baca dulu. Head and floor. Tadi, Anda bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Oke, sekali lagi yuk. Gak ada suara semuanya. Handphone dimatiin. Gak ada suara masuk. Oke. Head and Flower. Head
Halo Flower. Aing juga tahu tadi. Santai. Oke, siap semua. And action. Head and floor. Lu aja. Aduh. Head and floor. Handphone. Sini. Halo tante, saya Jo Alim. Kita lagi syuting Head and Floor. Jadi jangan ganggu dulu. Bener. Masuk. Oke, yuk. Artisnya udah pernah. Ayo. Oke. Take lagi. Action. Cut. Aduh ini. Ki, balik ke mana Ki? Punten cu, ieu teh studio Mr. Chef. Aduh, Mr. Chef sanes di dia Ki, di sebelah Aki nyasar. Kru. Sini bentar. Aduh Aki. Sok. Aki mah di Mr. Chef-nya, Dek. Antar. Terus. Adek. Gue harus fokus banget yuk. Semua fokus yuk. Bentar lagi Jo Alim mau ngisi kajian yuk, bentar lagi. Biar cepet yuk. Oke, siap semua. Action. Hijrah ke. Woi, itu ada lewat. Head and floor. Tuh, udah bener tuh. Tidur lagi dia. Yuk, standby semuanya and action. Hijrah. Oke, standby semua and action. Saatnya hijrah ke. Udah lah, ganti aja artisnya lah. Kela bete asa bade mantuan Vicky gitunya. Tapi nah jadi kedah sadayana nu kudu diselamatkeun teh Cil. Bener, janten sahatnya nu bisa nyelamatkan. Saur abi mah sih iya nu misterius teh geuning sana aduh. Oh, si Anteanya. Bener si An. Tapi satu acana hayu turun diisian link feedbackna di bit.ly/feedback rusuk Erna gede anu aya di kolom chat YouTube. Bener, leres pisan teh Cil. Nanging acara lustrum itu tetiasa berjalan gini upami taya sponsor sapartos di BRI, Cicil, Naya Galumpat, sareng toko alat tulis dan percetakan Horizon. Teh hilap oge kitunya media partner anu tos mantuan nyukseskeun acara lustrum ieu sapartos di Radio Unpad, Boulevard ITB, 8EH, Event Bandung, ITB Receh, teman acara ID, Pasundan Radio, sareng ITB Hits. Laras pisan, tak ayeuna mah hayu atuh urang lajengkeun nonton dramana. Ais, kela atuh. Jangan cepat-cepat ya, supados langkung penasaran. Kedah aya jeda deui atuh ini mah. Atuh jeda naon deui Akang? Tah ayeuna teh bakal aya penampilan lagi gitu ya. Penampilan ti saha deui? Aya deui penampilan ti Lises Upi. Beuh, hayu atuh urang langsung nonton wae. Mangga. Ku nikmat rasana
Bah, saya pisan kitanya penampilan teh. Bener wisan Kang Anuy. Tapi tadi teh da mana tak acan rengse, hayu atuh urang anjengkeun deui, tos penasaran ieu teh. Alah, penasaran kunaon atuh Teh Tacil? Pan tadi teh si An diserang ku Papanji. Kumahanya nasibna si An? Penasaran kumaha nasibna si An? Penasaran atuh? Nya hayu atuh kitu mah. Hayu ka mana Kang? Hayu urang lajengkeun atunya tah ku kitu nama Wilujeng nyakseni. Kumacarana. Dan itulah hidup. Selalu banyak rasa. Saya menang. Teteh, Tresna datang rek mantuan teteh. Tah nembe teh kan teteh tos menangkeun ieu tatandingan. Engke teh teteh bakal ningali si Aieu make topeng kelana, terus ditunjukkeun jalan ka Papanji. Teteh bisa nyalametkeun opat babaturan teteh ku cara Papanji. Tapi teteh teh kudu gelut heula jeung anjeunna. Tah, dina pengalaman sata acana mah Papanji teh can pernah aya nu ngelehkeun. Lamun teteh milih jalan Tresna, teteh candak topeng ieu. Apa bedanya dengan cara Papanji? Lamun teteh milih jalan Tresna, emang teteh teh angger kudu ka tim Papanji. Tapi teu kudu gelut jeung anjeunna. Tah, tapi aya masalah nu lain oge sih. Kahiji, Papanji mau nganterkeun teteh ka opat babaturan teteh. Jadi teteh kudu balik ka desa saacan suruh panon poe. Kadua, emang teteh teh kudu tanding jeung anjeunna, tapi teteh kudu narikeun tarian topeng Tresna, sangkan topeng ieu tiasa ngawasaan topeng anu lain. Gimana caranya saya bisa tahu tarian itu? Tresna oge teu apal sih. Tapi dina manah Tresna mah Tresna teh yakin pisan teteh teh bisa narikeun tarian nu sarua. Firasat Tresna, teteh jeung Tresna teh pernah diajarkeun ku guruna sarua. Jadi teteh bade milih jalan nu mana? Candak topeng Tresna atau Tresna buka deui kain beureum si Aieu. Lamun gitu, geura lumpat pake topeng kelana ieu. Geura salametkeun kabehanana. Kabehanana. Aduh, Neng, mending buru-buru kieu bade ka mana tuh? Ah, saya butuh bantuan. Bantuan naon ya, Neng? Jadi saya mau nari di balai desa, tapi saya butuh seluruh warga ada di sana sekarang juga. Sebenarnya Neng, abdi teh rada isin upami ngajak warga desa nu sanes teh. Maksudnya gimana? Jadi kieu Neng, sebenarnya abdi teh
sok dibeli wae tiba heula ku rencangan abi da beda abi teh rada benten gitunya ti rencangan abi nu pameget. Komo lamun misalkan main bola kitu tara diajakan abi teh da cenah mah teu bisaeun. Ja, eta kade da ka mana step euy. Ja, ulah pagi ja. Ja. Memang ah. Ja, jadi eleh euy. Aya, mohon paku. Pasti budak eta keur ngabantuan deui. Budak hianat. Berita hoax saon? Sampura paku cenah balai desa teh kahuruan. Kahuruan? Kahuruan. Berita alus. Urang jieun nyaan we berita hoax eta. Badega pindahkeun opat jalma-jalma ieu ka hareup. Urang duruk nyaanan opat jelema ieu. Siap paku. Siap. Selamat malam semesta. Namaku Billy. Izinkanku untuk bercerita mengenai isi hati. Aku telah lama mengagumi seorang wanita. Lebih tepatnya, ia adalah sahabatku sendiri. Sudah lama kami bersahabat. Kami memang belum menjadi sepasang kekasih. Tapi, hari-hari kami, kehidupan kami, sudah bagaikan pasangan di mata orang-orang. Aku selalu menunjukkan perasaanku dengan memberi perhatian-perhatian kecil padanya. Melihat sikapnya dan tatapannya, aku yakin ia pun memiliki perasaan yang sama. Dan malam ini, semua perasaan itu yang sudah kupendam lama ini akan kusampaikan. Semoga semesta mengizinkan kami bahagia berdua. Billy. Capek. Bil, kamu gak akan percaya deh. Aku seneng banget, ya ampun, ini kayaknya hari terbaik deh, terbahagia dalam hidup aku. Aku setuju sih, karena menurutku ini akan menjadi hari bahagia untuk kita berdua. Kamu udah tahu? Iya, tentang jadian kan? Bener banget. Ih, ya ampun. Jadi kemarin tuh ya, aku ditembak sama si Vicky. Ih, percaya gak sih? Aku kira selama ini aku doang yang diam-diam suka sama dia. Tapi ternyata dia juga suka sama aku. Jujur banget gak sih? Kok kamu kayak kaget gitu sih? Biasa aja kali. Enggak, bisa aja kok. Oh, masa? Kamu gak seneng ya aku jadian sama si Vicky? Suka, aku suka kok. Tenang aja. Semoga semesta memberi kebahagiaan untuk kalian berdua ke depannya.
Siska, Afra, ayo pulang. Siska, Afra. Kenapa ya? Ayah punya berita gembira buat kalian. Jadi, alhamdulillah pekerjaan ayah telah membuahkan hasil. Sebentar lagi ayah bakal jadi artis terkenal. Jadi apapun yang kalian minta, bakal ayah berikan buat kalian. Wah, beneran ya? Apapun boleh. Iya benar, Siska, Afra. Berarti kita bisa Kak main sama anak-anak itu. Nggak. Aku boleh dong ya balas dendam ke mereka. Orang mereka nggak dendamain kita juga. Kok gitu sih? Apa maksudmu, Siska? Walaupun kita sudah berkecukupan, kita tidak boleh balas dendam, Siska. Duh, ayah tuh nggak ngerasain tuh apa yang Siska rasain. Udahlah, Siska males. Siska! Anjir orang bosan pisan. Samsok we. Orang tadi lihat di SG banyak cewek-cewek. Mau nggak nih gas? Mana itu salah ngajak orang, Bro. Mana tahu sendiri orang udah punya cewek gimana sih? Anjir mana emang nggak mau nih. Tapi ini tuh gimana ya? Sebenarnya orang tuh kagum gitu kemana ya. Mana itu bagus gitu. Kok bisa setia gitu sama satu cewek gitu. Mana emang mau Samsok nggak nih? Nggak bisa, Bro. BTW, mana buat apa sih ini? Kayak tumben gitu, mana sibuk banget gitu sama diri mana sendiri. Biasanya kan mana gitu lah. Lihat dulu dong. Itu besok cewek orang tuh ulang tahun. Makanya orang bikinin kado spesial buat dia. Lihat. Cewek tuh suka banget kalau misalnya dibikinin kayak gini sama cowoknya nggak sih? Lihat. Keren nggak sih? Bagus sih. Iya dong. Kagum lah orang. Bangga apa enggak? Ini ya. Orang ngasih pesan kemana jangan terlalu berharap aja gitu lah. Soalnya orang juga pernah pengalaman gitu. Jadi gimana nih? Mana mau ke Tanso nggak? Enggak. Ini. Iya tuh. Mana mah? Ya udah tuh. Aing cabut aja ya. Ya udah sana. Goodbye. Fik. Mana nggak lagi sama cewek mana kan? Hah? Enggak. Cuman nanti sore sih kita emang rencananya mau ketemuan. Wah. Mana diselingkuhin, Fik. Asli, ini gue lagi lihat cewek lu di Sansko. Lagi pegangan sama cowok lain. Apaan sih, jangan ngarang deh. Orang cewek orang tuh setia, tahu nggak sih? Ini juga orang mau ngasih kado ke dia. Bentar lagi ulang tahun. Tapi nggak mungkin sih. Soalnya gue denger sambil sayang-sayangan gitu. Stop! Lepaskan semua orang-orang itu. Datang oge balada si budak hianat teh. Boleh dilepaskan. Tapi dilepaskan oge jiwana. Seuneu. Jangan. Ada yang tidak kau pahami tentang desa ini. Ayah. Aya naon wanoja ti kota teh ujug-ujug nyebut ayah. Oh. Meh bisa babaturan bebas gitu. Moal bisa si lain ngabobodok itu. Ya, sabenerna lamun si lain teu dibantuan ku anak hianat eta. Moal aya carita duruk-duruk siga kieu. Moal aya. Aturan hirup di desa ieu mah gampang. Tingali rahayatna hirup sejahtera. Alamna subur makmur loh jinawi. Nah teu hayang ari siga kitu. Tidak, hidup dengan aturan seperti itu hanya akan membuatmu terkurung di dalam topeng yang fana itu. Cing, pikir deh ku si lain. Hirup di luar desa ieu kudu mikiran politik, ekonomi, acan korupsi para pejabat. Hirup di desa ieu mah sejahtera. Cing, urang tanya deh. Lamun si lain balik keluar ke desa ieu. Opat babaturan dia emang aya nu peduli. Eueuh. Di kamar ge nu peduli kasih lain kan? Bener? Jeung hiji deui pertanyaan. Lamun si lain keluar ti desa ieu.
Emangna si lain boga keluarga? Dean, sadar keluarga kita nanti masih ayah. Indi Tresna. Eling anjeun kara ieu Ani Sunari, Neng Ica. Buka segala memori bihari, keun rasakeun deui ka nyeri. Dina panungtung geura hampura segala nu geus pernah kajadian. Ngan inget teu lila waktu keur ngalaksanakeun ieu kasempetan. Lamun panon poe nepi ka surup, Paku bakal bisa ngadalikeun topengna. Parahna deui, manehna bakal mehan sakabeh penduduk desa sabab aturan desa anu geus dilanggar. Kenapa, Bu? Ini gimana ya? Kita masih punya banyak keperluan. Sedangkan Neng Ica sebentar lagi mau masuk SMP. Neng Nana juga butuh uang buat bayar studi tournya. Duh, gimana ya, Bu? Sabar ya, Bu, pasti nanti cari kerjaan lagi deh. Gimana sih ya? Ayah dari dulu ngomongnya mau cari kerjaan lagi. Tapi mana sampai sekarang? Bukannya nambah, yang ada uang kita tuh terus-terusan segitu. Aduh, gimana ya, Bu? Jadi desainer sekarang tuh agak susah gitu, Ibu. Kamu terus-terusan aja kayak gitu, tapi nggak pernah ada buktinya. Ibu tuh mau apa lagi? Rumah kita udah bagus kayak gini loh. Kita belum punya mobil, kita belum punya motor. Terus kamu pikir dengan rumah kayak gini aja kita bisa enak? Enggak ya. Kalau terus-terusan kayak gini, mending kita cerai aja deh. Ya Allah, kok gitu Bu ngomongnya? Sabar ya, Dek. Wah, bener. Ya. Assalamualaikum, Tresna, En. Ini ayah bawa hadiah. Benar aja ya. Oh.
Ini ayah teh bawa hadiah. Tuh bagus kan? Ini Nih. selendang ya? Iya, tuh kan barusan Yeay. tadi. Ini juga ada topengnya. Ini buat Neng Nana, ini buat Neng Ica. Asik, makasih Ayah. Nanti ajarin aku sama Nana nari ya. Iya, nanti diajarin tari topeng gaya priangan. Ayah! Ya nggak bisa baca sendiri. Baca sendiri dong, baca yang jelas. Ibu jangan di sini dong, itu ada anak-anak. Apa sih? Ayah, kita tuh masih punya banyak keperluan. Kamu malah beliin mereka hal-hal yang enggak-enggak. Ibu bisa diomongin baik. Enggak. Udah. Ibu capek, ibu mau minta cerai sama ayah. Ibu, kita bicarain baik-baik. Gak ada bicarain baik-baik. Kamu tuh gak pernah berubah, tahu nggak? Pokoknya aku mau minta cerai sekarang. Aduh, jangan di sini dong. Bisa, gerak eling. Lah, agul adigu. Ulah hayang jadi batu. Ulah hayang menang serangan.
Da inget, kajati diri sorangan. Oke guys, kenalin gue Eja. Di sini gue bakal jelasin 3 jenis sampah. Ada organik, ada anorganik, dan sampah berbahaya. Nah, untuk contoh organik di sini ada sayuran, bisa dilihat sendiri kan kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya ada sampah plastik. Nah, untuk sampah plastik ini termasuk ke dalam anorganik. Oke. Nah, dan satu lagi ada sampah berbahaya. Nah, sampah berbahaya ini dimasukkan ke tong sampah berbahaya juga, gitu guys. Nah, untuk penutupnya kita ada hiburan nih dari Vicky. Oke, Vicky. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Kurang nih namanya Vicky. Jadi sekarang mau membawakan lagu terkenal di jagat dunia sekarang ini ya. Tolong kalian ikutan nyanyi ya. Judulnya To The Bone. Ayo kita belajar gerakan tarian namanya ukel. Pertama kita rengkunin dulu kakinya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah bagus ya kelihatannya. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, pada akhirnya mungkin semesta telah mengizinkan kita untuk pulang kembali ya. Selesai juga permainan kita. Bener banget ya. Soalnya kita juga jadi banyak banget dapat pelajaran gak sih? Bener. Dan juga jangan lupa thank you ya En udah nyelamatin kita berlima. Billy. Boleh nggak mulai sekarang kamu gak usah sedih lagi. Kamu boleh buatin aku sejuta puisi dengan kata-kata indah kamu setiap hari. Dengan senang hati kasihku, manusia sedikit kata. Enggak. Teteh berewi dari ke kota, yuk nak. Masing-masing dari kita udah punya kehidupan Tresna. Saka kalimah nganjangnya ka dieu deui. Diajang cindetonya. Udah. Iya, udah. Oke. Don't forget tuh. Apa tuh? Berlangganan, sukai, komentari. Mungkin maksud dia tuh subscribe, like, and comment guys channel ini. Udah kan? Udah. Bentar. Udah. Saya pisahnya drama nate menit plot twist. Bener, seueur pisan kenya plot twist nate gening si Ante putrana Pak Kuwu geningannya. Leres pisan, ima tenyangka tapi alur carita teh meni sae. Muhun tah, tapi salian ti eta teh penasaran gitunya, tadi teh asa aya nu nari-nari kitu anu beureum gitunya warnana teh. Aduh, naon eta teh Si Aka meni terang. Eta teh salah sahiji kasenian anu kasohor di tanah Sunda nyaeta tari topeng. Apal tekang si tari topeng ieu teh ngajentrekeun tahapan manusia dina ngalakonan hirupna. Dikawitan ti fase lahir anu suci, tegaduh dosa anu dilambangkeun ku topeng panji. Lajeng ka fase budak leutik anu keur mararaje anu dilambangkeun ku topeng samba. Teras ka fase remaja anu keur labil anu dilambangkeun ku topeng rumyang.
Teras manusia eta tiasa mendakan jati dirina. Janten tiasa disebat tos dewasa anu dilabangkan ku topeng tumenggung. Ta anu spesial, aya sababaraha urang oge anu gaduh ambisi anu ageng pisan. Asa saraka hayang sagala dirajah anu dilambangkan ku topeng kelana. Oh alah, janten gitu merenya incina teh beh seueur pisan geuning amanahna teh. Muhun leres Kang. Janten kalimat topeng eta teh ngalambangkeun pasipatan tina masing-masing tokoh palaku utamanya tetacil dina drama ieu teh. Muhun Kang. Resepnya ningalina teh kalimat palaku eta teh akhirna tiasa ngarobih janten langkung sae. Muhun atuh resep asa hoyong aya season 2 Kang. Beh, leres pisan gitunya. Nanging acara lustrum gitu teh biasa berjalan nya upami daya bantosan ti sponsor nyaeta ti BRI, Cicil, Nayaga 4, sareng toko alat tulis dan percetakan Horizon. Sareng media partner oge kitu nya anu tos nyukseskeun acara lustrum ieu nyaeta Radio 4, Boulevard ITB, 8EH, Event Banget, Event Bandung, ITB Receh, teman acara ID, Pasundan Radio, sareng nu terakhir ITB Hits. Tong hilap oge kitnya dieusian heula link feedbackna ayeuna pisan kumargi bade ditutup. Beh, hayu atuh urang esian linkna di bit.ly/feedback rusuk. F-na gede, R-na gede. Beh, bener kitnya janten satos ieu teh ulah kemana heula kitnya para penonton. Kunaon Kang? Satos ieu teh bakal aya pengumuman door prize di live Instagram @lustrumxlss_itb. Oh bener, janten atas di YouTube ieu tiasa wae langsung lebet ka live Instagramna. Tah, ayeuna mah berarti arang teh tos di penghujung acara ya teh Tacil. Terus pisan Kang Anuy, ku kituna abdi sareng Kang Anuy salaku MC, hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan, hatur nuhun. Bah, atur nuhun pisan kitunya. Tah meureun ayeuna mah langsung let's go aja gitu para penonton, kita pindah ke akun Instagramna nyaeta @lustrumxlss_itb. Hayu.